Enteng kumaha ka aing wani. Lah nenteng ka batur, bat nyerenteng ka aing pae pendahan. Oh. Misalnya mun katojok mantel pae panage. Ngomong ku aing di momoy nya. Kayak ada. Aing katojok pae bang katonjok. Mah tuh. Mun aing baru rusak mah bisa gawe. Untuk beak pisan meureun nya. Geus mal bisa nyapek, aya kadalasup teh mal bisa digayem. Kami kita di tonjok si cetok kok bisa. Nah, itu kudu STG masa keur imah Mang Kaleng. Oh, itu. Yang si Emon. Oh, jadi saya STG si Emon mah. Nah, ini pan keur gawe jeung batur. Awalnya tadi paku beak untuk aing. Goblok. Untung Mang Emon tadi halap dekat tinggal. Oh, sama Emon oh. Tapi di obatan sekarang enggak? Heuh. Entah mah iya, Pak. Gua di sekarang mah itu obatan. Kamari mencit capilin, Bos. Aya huntuna meureun. Umur untuk susu mah kerait mah don. Ye, Ada lagi mulai nyelap. saya pudin turun dua ta. Dikakarit kana naon? Lamun diganti Lagi belum diganti ke kait kana naon ya. Hah? nyot susu teh nah. Ada lagi mulai nyelap. Oh deh. Untuk pembubuhan itu kan lo. Ayo pas orang mana pecahan teh opo deui teh. Saina. China. Ngopi heula tuh, ngopi heula tah, ngopi heula din tah. Ngopi heula. Bade. Sok ngopi. Itu bukan nomor WA nya. Iya. Ayo, ayo. Itu tadi tanya ari kamari gogorowokan aya libat mah. Aduh. Din. Ari kamari gogorowokan. Apa deh?